motor goreng jadi 8 bajing. Weh, si mulus kene no, i motor anyar bapak. Nang begal di janda. Dan lu bapak ngojek wedi no? Pada mah di ngapain nangguan? Bapak dibelikan? Beli kenaon? Cilok. Bukan puasa jeung Pak ieu mah. Oke, geus maghrib bukan, nah ulah kuarilah. Bapak nyaho. Alhamdulillah. Kori mak hayang sinong geus kalaksanakeun. Bari jeung nyiridit ke. Alhamdulillah bae aing mah. Geus kabeuli tuh baju sasetel jeung si enong jeung lebaran. Gampang ti aing mah ngadeuleu anak make baju lebaran ya aing mah geus bahagia. Si Nong ka mana dia? Nong. Nong. Enon Pak, Coba ka dieu lah Nong. nang kiri kanan kotok. Gemberan. Coba ka dieu lah Nong. Bapak geus meuli baju lebaran yo. Baju lebaran. Coba ka dieu muat ndak kana Nong. Muat Pak, muat. Patang. Mana Pak bajuna? Yo, bajuna. Jatah yang ngajajal nu kieu be cepet ka dieuna. Eta ka kebon mahara rese. Geus ka dieu. Teu jajalan heula ya mahin teh kana Nong. Lamun teu mahi mah geus ulah meuli baju lebaran. Mah itu mahi kudu mahi gitu jajalan. Aduh, tilu kacamatan, tilu provinsi. Jangan bebenangan kena sebab. Mangsa ta. Samperan ah. Pak lo dan diburi. Mana Nong? Masya Allah, gede amat dong bagong amat. Ayo meren satik mah. Ayo naon? Oh wow, dit aing pugu mah tuh di kantong batu jadi gesek. Bener dar. Oh, kata Boro-boro aja jajan sebulan sekali. komentar anak aing jing. Lapar mah. Ya aduh, tah, geus gitu. Geus sakit itu doang. Boga. Tapi gua cing mah udah ke atas gemol menang nih cuy. Dia motor aing nu ngojek gitu. Suka tuh aing. Gemol langsung. Iya tah. Pak, main bere-bere bajing hari nong matilok dibere ku Bapak. Kena mah tenang, ekena ya duit mah. Eta mah itu sedekah kabeh jeung bakal urang di akhirat kan nanti nong. Insyaallah lah gitu. Ayo sebaiklah. Pak, kebuka lalangan amat nong dilurkeun. Atuh turun ya pindah-pindah ke berita. Hujan hujan yo. Lan. Pak, Nong kumaha main teu bajuna. dulu ge yo. Kumaha Pak? Gagato. Gagato yo, pantes to yo. Gagah amat dia keur kieu mah geus doang jelema bae. Atuh Pak, tiba ulah geus segala jeung nong mah. Ngan itu boga baju, karak ibe diberikin baju lebaran. Jadi itu bara rutut. Kalian mah baju lebaran uban rolan. Atuh beli bandrolan aing meulina geus kan dina mangkosim. Wantesan buadak. Gitu ge dibelikeun dia ku aing. Uyuhan dia tadi aing teu meuli dia baju ieu. Mau sih, nang lukulin ulan. Di ka mana dia teh atuh salin deui eta aing ngajak ditahan yang ngajajal doang kan. Ge. Aing ampun aing itu anak hiji. Suara rete amat di ai. Ini nelpon ke bogo ai. Halo sayang. Kamu lagi di mana? Oh. Udah beli baju lebaran belum? Hah? Belum. Karunya ama. Atuh ageng geus meuli yo. Geus keputing, urang ka royal tinggal tenang motor ninja. Aku cekelan nyingana, ngajungkel deui. Atuh bapak di mana dia ngapungin bae nyonong sieun. Ayo sekarang mau korma yo, cekelan nu pago. Ayo dong, pan jalan-jalan. Nong naon tadi bade aku ngapungin bapak mengaleh. Dia. Atuh meureun mau dandan dia. Motor kunci tadi cekelan bege.
Ih, kebolonan bae. Dari detik-detik kalau nyamat kena kolot, pagut-pagutkan gue yang dia. Pak, baju na bagus atuh lu ge. Atuh meureun bagus. Atuh karek mah meuli ge di baros. Decan meuli bajunya. Ih, kade dulu jeung beungeut ge dulu. Ya Allah. Baju pinu ku aca. Ngisi-ngisingkeun bae. Decan meuli baju. Gila euy. Kayak dia ngalunjak amat kan nak. Alungkeun dia nong wanita nong. Tuan iku nampak. Ih, ge mabok. Ih, teu boga baju lebaran mabok. Ayo nong. Ih, lokasi na kaya tadi sini tak. Berangkat. Terus nong, aku mau kudu kuat nong. Udah terus jauh. Woi, Tan. Ano dia? Coba kali lah. Gran. Ano anjing dia nyelukanan aing? Dia ke mana? Dekat itu tuh aing tuh, dekat dealer. Hei, sok lalaguan yang kadeler saya udah gablek duit bae. Geus naik ojek aing yo. Motor aing baru kene yo. Ayo. Tuh kayang aing ngojek ka dia. Oh, ngomong-ngomong duit tah. Tah, dulu tak udah dulu. Aing nyawa main kemana cobaan ka dealer aing, beli mobil molen, uruk imah dia aing. Naon hari gini ngojek. Tuh kayang aing ngojek ka dia. Ikhlas, ridho, dunia akhirat. Assalamualaikum. Wow, sombong amat. Bawa disakitu ge. Alhamdulillah warung aing makin tadi makin ngaramian bae nya. Pokona marame. Rumah hutang. Ieu aing. Bapak. Tak saya datang, udah beta. Kunaon dia? Udah budak anak aing. Anak dia tak pak, teteh mung baju bae, mentang-mentang aing teu boga, kesel aing. Gitu ya dong. Iya. Dia mah kesel jika anak aing, kesel makan bapak dia, kunaon bapak dia teu meulikeun dia baju. Saya tuh salahkeun bapak dia ulah anak aing. Ih, ojing ya. Kamu sayang Mampura. Mampura biasa eta, lebaran ge encan. Boloon.